Kulantaran istirahat gawe aya nama lapar, jadi we orang olah heula sintrong. Tapi da di tempatnya nanah mah nu kieu teh disebutna bolostrong besti. Coba cik sebutkeun di daerah masing-masing aya nu kieu ngaranna naon? Biasa nama besti daun sintrong kieu teh sok dipake lalaban atah atawa ditumis tah lamun teu nanah mah euna rek ditumis we tapi dikumbah heula. Selain dilalab atah daun sintrong kieu ge bisa dipetis besti make sambal cuka geuninganan. Tah lamun si daun sintrong na geus dikumbah mah disimpen heula belah dinya ameh nyurucut dituluykeun aya ngeuretan si bawang ungu jeung si bawang bodas. Mudah-mudahan we ieu si bawang dua teh teu parasea lamun dihijikeun model kieu. Tadi nama aku teh nanah dicengekan tapi da kulantaran arek nyieun sambal tarasi. Jadi we make bawang ungu jeung bawang bodas hungkul. Ari nu batur mah ngageprek bawang kieu teh asa babari. Pas dicobaan mah geuninganan hese jadi we dicacah modelan kieu. Oh besti biasana teh nanah mah mun olah daun sintrong kieu kudu dileob heula make cai panas soalna sok bau manehanana geuninganan. Ya bari jeung masih kene aya saeutik deui lumayan we ari dileob kieu mah. Tah besti lamun geus peot modelan kieu teh dituluykeun diuek-uek sabari dikocorkeun dina cai ngocor. Asalna sabaskom anu carang dihandap ieu tah besti ayeuna mah jadi sakepeul geuninganan. Biasa daun sintrong kieu mah lamun geus dileob teh bakalan ngelempesan tendingnya eutik. Dituluykeun manaskeun heula katel ieu teh urut ngagoreng endog malah naon meureunannya besti hanyir saeutik mah dituluykeun asupkeun bawangna jurujuskeun. Usang aseng we tika asak si bawangna teh ditinggalkeun saeutik teh kuateun tutung kieu geuninganan besti asupkeun si daun sintrongna uak-uak saeutik. Oh heueuh aya saos tiram ieu teh besti tapi kat kentel kieu si saos tiram teh ieu teh saos tiram lain kana ngaranna nu kieu. Dina bacaan nama da saos tiram ieu teh tuluykeun diuak-uak deui besti nepi ka menyerap. Kulantaran sieun teu karasa gurih jadi dimasakoan heula lain masako eta roiko. Kulantaran geus asak pareuman komporna imporkeun kana piring bodas ieu teh besti. Ari dicium-cium seungitna mah lumayan ieu teh kosna mah ngeunah tapi di dieu teh nanah arek ngagoreng heula lauk asin. Kamari teh nanah meuli lauk etem besti ai sawadah kieu teh isina 2 biasana mah. Anu hiji deui mah geus digoreng si bujang tah karak anu kadua mah ieu ku teh nanah da lumayan gede geuninganan dituluykeun we arek nyieun heula sambel. Ulah salpok kana coet anu can dikumbah. Tadi isuk teh nanah teh tos nyambal tarasi jadi ayeuna ge dipake deui we nyambal tarasi. Ulah poho besti pakean jeruk limo mantul pokona mah sambal tarasi di jeruk limoan teh. Kosna teh besti si lauk nage geus asak ieu teh dalila-lila teuing soalna ieu teh geus rada lapar geuninganan. Aya nu sarua teh besti lamun ngagoreng lauk etem kieu teh sok sing beledug geuninganan kos lauk tongkol. Tapi da besti lamun misalna seuneu komporna dileutikan mah henteu geuninganan ngan kitu we lila asakna digoreng teh. Ayeuna mah besti hayu urang botram sambelna aya, sanguna aya, laukna aya, lalabna aya. Ulah poho si daun sintrong anu tadi diolahkeun meuni maro ku bawang geuninganan. Lah kajeun maro ku bawang ge nu penting mah istirahat gawe ayeuna aya jang ngahuapkeun ngisian curiga besti lamun misalnya bapak budak geus nyeklan HP kitu teh pasti we teh sok gagal di akhirna. Lain gagal teh jadi dahar tapi ieu teh keur cetan jeung tamu biasana mah ari kieu teh. Siapkeun heula korsina tuluy bawa bontengna soalna kamari teh aya nu moal bonteng besti. Ieu teh geus teu sabar kana sambal tarasi ieu besti meuni geus kat kabita tapi da biasana teh nanah mah sok rejeung duaaneun sapiring berdua intina mah. Bismillah Allahumma barik lana pimarojak tanah ngahuap heula sakedeung. Bener we besti majar teh aya tamu datang cenah jadi we dipending heula ngahuapna teh.